jamuan, dibuka aya sayuran, dibuka aya buahan, makan bergizi gratis. Kagarut jalan Sumedang, nu buru teu bisa hudang. Eueuh geuning nurana digalai munding. Hitam manis dodol Garut, tambah tiris nyonyo asbak. Digaduh ka Bogo Anyar, moal eleh ku nu ti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek. Eueuh nu balik sangka geuning sarwana, dasar 11-12 dina foto gelis pisan aslina mah jarawatan loba editan. Jayana nyaan pot dikalungin weh aya kene satu lagi weh aduh yo ngapu-ngapu ya. Ibu urang salaku istri berapapun nanti rizki yang dibawa suami terima. Wardo bima qasamallah takun agnan nas, sing ridho karena pembagian rizki ti Allah. Urang bakal jadi jelema pangbeungharna. Jadi jelema beunghar dina konsep agama lain loba harta, tapi sabaraha wae harta rizkina daek narima kana kaayaan eta jelema beunghar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahilladzi khalaqalana min anfusina azwaja linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana wa bainahunna mawaddatan wa rahmah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah, amma ba'du. Nu dihormat dimuliakan ku Allah, alimil ulama, para kiai, ustad ustazah, pimpinan pesantren, majelis taklim, madrasah anu aya di lingkungan Kalimanggis Kulon. Doakan mudah-mudahan guru simkuring, guru urang sadayana, para kiai ku Allah dipaparinan panjang umur. Amin. Sing sarehat sapapaosna. Amin. Aparatur pemerintahan setempat, di jajaran RT, RW, Parura, Pakuwu, para sepuh bini sepuh nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji hormateun simkuring. Wabil khusus keluarga besar sahibul hajat, keluarga besar Bapak Sahru kalih Ibu Yuyun, oge calon panganten AA Herdiana, anu mana A Herdi? Palih mana? Oh, palih ditu. Insyaallah enjing bade di akadan larasnya. Laras tupina. Wengi enjing insyaallah teras di akodan. Di dia di panggung wengi ayeuna aya wayang golek. Insyaallah wengi enjing di kamar panganten aya wayang kulit. Ngan moal bisa dilalajoanan eta mah. Wilujeng AA Herdi atanapi dipanggilnya AA Keno ya. Insyaallah baris ngalih tina alam lalagasan ka alam rimbitan bade nikah sareng Teh Ulfi Siti Nur Latifah. Mudah-mudahan acara hajatna sing lancar salamatur barokah. Tiasa ngawujudkeun rumah tangga nu sakinah mawaddah warahmah tur pinuh ku barokah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi araya, adik-adik, putra-putri, santriawan, santriawati araya, dipayun katinggal aya kakak-kakak, oge kakek-kakek, aya nona-nona, nu sehat wal afiat, oge nini-nini nu sehat wal afiat araya. Alhamdulillah wengi ayeuna tim dawai tiasa silaturahmi deui di dusun manis leresnya di RT 5 ayeuna mah. Tipayun mauludan di ditu di RT 1 sampai 3.
Alhamdulillah tiasa kadia deui kalayan salamet, mudah-mudahan ieu riungan sing jadi ibadah berkah kangge sadayana. Amin. Hoyong calik capekna jadi ibadah. Hoyong. Hiji perkara disebut ibadah upami dikawitan ku niat anu sae, niatna karena Allah. Makanya umat Islam itu Bu, agar perkara-perkara mubah menjadi ibadah dimimitian ku bismillah. Nginum teh perkara mubah tapi lamun dimimitian ku bismillah jadi ibadah. Tidur itu perkara mubah tapi lamun dimimitian ku bismillah tidurnya pun jadi ibadah. Makanya umat Islam teu wani nempelkeun gelas kana biwir sateu acan biwirna baseuh ku bismillah. Teu wani nempelkeun sirah kana bantal sateu acan bibir baseuh ku bismillah. Ngarah naon? Ngarah sagala pergawean urang jadi ibadah. Komo ieu silaturahmi, komo ieu pangaosan. Ngawitan tadi ngalangkahkeun kaki nu kanan ti bumina masing-masing. Bismillahi tawakkaltu alallah. Tadi bismillah heulan teu? Bilih hilap can bismillah sok bismillah ayeuna ngarah jadi ibadah. Lengkahkeun nu kanan. Tadi ti bumi ngalengkahna nu kanan lah nu kiri heula. Hilap poho deui ting nu mana tadi. Mari kita kenging pami angkat ka pangaosan ngalengkahkeun kaki nu kiri jeung nu kanan babarengan duanana ulah eta Bu. Nyuhun, aclok-aclokan. Hese nepi biasana eta. Langkahkeun kaki nu kanan. Kalau mau melangkah baca bismillah. Boleh enggak sama-sama bilang baca bismillah gitu ya? Coba. Kalau mau melangkah baca bismillah. Ulangi sama-sama. Kalau mau melangkah baca bismillah. Dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah ya bismillah keneh dia. Halus. Kalau melangkah awali bismillah. Kalau dapat nikmat bilangnya apa? Alhamdulillah. Tong bismillah keneh robah ini sok. Kalau mau melangkah baca bismillah, dapat nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Kalau dapat musibah, tuh no astagfirullah aya, no innalillahi aya, no sami Allahu liman hamidah aya teh. Kalau dapat musibah bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang nih Aa Keno alhamdulillah nih dapat nikmat, sudah ketemu dengan jodohnya. Batu turun ke sik naik kalapa tonggoheunana. A Keno purun teh ulfi daek sarua bogoheunana. Nih A Keno nikah ini ibadah paling panjang, disebutnya juga misakon ghalidho, ikatan kuat. Kumargi nikah ibadah pang panjang nak kawitan ku bismillah, melangkah mulai besok dari rumah mau ke pelaminan, mau akad nikah. Ya Allah, saya niat menikah, ingin melaksanakan ibadah terpanjang dalam hidup. Sabab sholat bu, titakbir dugi ka salam aya 5 menit aya teu? Aya insyaallah. Kadang-kadang sholat 05 menit teh loba malawung di Allahu Akbar teh berai segala katingali. Ibu-ibu memang sholat leungit duit keur sholat kapanggih eta. Kumaha tah? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tadi teh duit luhureun TV. Alhamdulillahirabbil alamin, dibawa kitu ku salakin. Allahu Akbar ku budak kitu pake meuli cilok. Tah salila salat yang nganaon Kang? Duit kapanggihna teh pas tahiyat akhir. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Oh pan diinjum ku mang sholihin eta. Aya salat ingat kata tangga aja. Sholat dari takbir sampai salam 5 menit 10 menit selesai. Puasa dari imsak sampai maghrib 12 jam 13 jam selesai. Tapi Akeno nikah bukan 1 menit 2 menit, bukan 1 jam 2 jam, nikah sekali untuk selamanya dalam hidup, dipastikan berdua sampai ke surga. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah makanya ketika akan melangkah awali dengan bismillah, ngarah pagawean orang komo ieu nikah ibadah pang panjangna jadi ibadah insya Allah. Kami dari sini tim Dawai, Bapak Ibu tadi ada vokalis, nanti ada Mang Cepot nih mau ikut mendoakan di sini. Cepot mana Jang?
Tadi teh ada sarangan tuh ka mana heula cenah. Pot. Woi. Tuh geus aya. Kemarin mah sibuk jadi SPPG di MBG. Anjir seueuh Ustaz. Tadi naik ka urang ka Kalimanggis ieu ya. Ka Kalimanggis. Heeh. Siap. Come here. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Boleh tepuk tangan yang meriah dong buat kita semuanya. Ambon. Salam bila mata tertuju pada gadis pendiam, Kalau di gaya dari kacamata. tak sama menggoda darah lincah. Hei, jangan dulu, janganlah diganggu. Hei, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, Salah joget itu. senyum dari jauh. Hei, kalau dia senyum tandanya hatinya mau. MBG, makan bergizi gratis. Hei, MBG, makan bergizi gratis. Dibuka ayah seruan, dibuka ayah sayuran, dibuka ayah buahan, makan bergizi gratis. Papa hajat anu sayang, Hajat, makasih. dibuka ayah sayuran, dibuka ayah gehuan, dibuka ayah laukan, makan bergizi gratis. Tepuk tangan buat kita semuanya. Muah, 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 muah. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, ketengkeun you. Menik gaya gitu di kacamata hidung tengah peuting ampun. Halo guys. Calalager guys. Damang Besti. Kumaha barudak? Kalau budak gue hungkul euy. Very good, very well. Anu gendut kubal kabel. Ayo. Woi. Oke, muah. Akang menik gaya kita tadi kacamata. Aduh, gue sesalaman. Oh siap, mohon foto bareng king mohon siap. Saha? Tanda tangan, iya. Aduh, aya fans abdi, Pak Ustad. Mana? Aduh, iya dekat tinggal gaib, Pak Ustad. Jin hungkul. Aduh, Akang sehat. Alhamdulillah Pak Ustad damai. Aduh, alhamdulillah. Pak Ustad ini mah di mana wae atuh? Mah ya Allah. Mah Ustad tadi di dia, aduh. barokah nyium Ustad mah barokah. Cepot nyium Ustad barokah, Ustad dicium cepot barau. Siapa dong nih jamaah saki banyak na Kang? Aduh, halo everybody, Dara Ramang everybody. Damang Ceti. Kang, kira-kira sekedap. Iya di kacamata, aduh ya Allah. Wih ganteng ge siga Uril abdi teh bosan. Ariel merena Ariel. Counterpen abdi teh bosan. Peter Pan. Atuh buka heula Kang teu poe kita ningali. Aduh abdi muka celana mah isin aja bosan. Calana. Naon? Kacamata. Oh kacamanan. Siap urang muka heula. Kunaon di kacamata bae Akang teh? Gaul ayeuna mah Pak Ustad abdi teh pan ekonomi tos aman alhamdulillah ayeuna mah. Jadi kaya we ka mana teh meh dipuji ku batur. Tapi lamun dibuka leuwih pantes Kang supaya katingali jamaahna jelas. Ada buka wae. Buka dulu dong. Emang jamaah ge para rawe kieu Pak Ustad. Aya loba. Alam dunia para rawe kieu ieu kumaha?
Jamaah sakieu pinuhna. Kumaha ieu abdi mukana ieu Pak Ustad? Sok buka lah buka. Hese di mukana lagi kumaha ieu mukana nya aduh. Eta leungeunna buka atuh kita buka. Naonna? Pananganna buka. Leungeunna. Heuh teu bisa Pak Ustad tuh. Geus meureup poe ti baheulana abdi mah. Dikotong lagi. Eta muka kacamata kumaha? Heuh ieu kumaha mukana abdi nya kala. Aduh. Ieu kumaha ieu nya mukana Pak Ustad ditawe ka padalang. Hei, padalang. Wow. Pamukakeun ieu kacamata padalang. Punten ieu ke sok dicium lah. Buruhan cenah. Sok ke diburuhan buru ieu bikin tos disawer ku Bapak Hajat. Hasil cenah. Nuhun. Geningan cekas ena bosan. Cekas jelas dari luhur aya lampu atuh. Cekas Bu, cekas. Jelas. Ngan ari abdi mah cekasna lain jelas Pak Ustad. Naon? Cekas, cepot kasep. Tinggali aya pen sungkul akang ieu. Mana? Ieu barudak. Aldi ka mana wae? Aduh si Aldi ieu. Lain Aldi akang. Jeung si Jejen ka mana kamari? Aduh ya Allah. Iya Kang. Ieu teh urang teh alhamdulillah aya di dusun Manggis di Kali Manggis Kulon. Lores. Dusun Manis Kali Manggis Kulon. Nya dusun Di Manis. payun DRT hiji sampai 3 ngayakeun muludan. Lores. Pasaharu ngajanjian ka urang piorang ka dieu deui. Alhamdulillah. Bade nikahkeun putrana. Enjing nikah namanya. Nya. Alhamdulillah anu jenenganana nyaeta Aakeno. Waduh, Akeno nya bosan. Aakeno bade nikah. Tak ayeuna urang hadir di dieu teh rek ngiring ngadoakeun. Ya. Sabab lamun aya hajatan pan kapoger mah sok aya tulisan pot. Nya. Lamun bahasa Indonesia nama selamat datang. Lamun bahasa Sundana wilujeng suwing. Sumping. Bahasa Inggrisna welcome. Salah. Welcome itu bukan selamat datang tetapi kekeset. Cok saha welcome kekeset. Tingali we ka imah tetangga Pak Ustad aya kekeset tulisanana welcome. Welcome. Berarti kekeset. Bukan. Dina kekeset tulisan welcome. Lain berarti welcome teh kekeset. Naon? Welcome itu tetap selamat datang. Nya, selamat datang kekeset. Selamat datang para tamu undangan. Terus saya tulisan deui biasana mohon doa restu. Muntos ngadoa terus nyatu. Lain tos ngadoa terus nyatu. Perih betul. Maksudnya ini Aakeno pengen didoain oleh semuanya. Tapi Akeno dari sekian banyak yang mendoakan, jangan lupa nih, ada doa yang tidak boleh dilewat malam ini. Doa siapa? Doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasu da'awatin la turaddu. Ada 3 doa yang enggak ditolak oleh Allah. Di antaranya da'watul walid ala waladihi, doa indung bapak kanu jadi anak. Makanya sebelum Akeno melangkah, nyuuh ka mamah jeung ka bapak, minta doa restu sungkem. Ieu doa indung bapak moal ditolak ku Allah. Da'watul walid ala waladihi, doa indung bapak kanu jadi anak. Indung mah komonya mun ngomong ka anak saciduh metu saucap bau. Nyata indung tunggul rahayu bapak tangkal stroberi. Darajat Akang lamun orang hayang hirup mulia, muliakeun indung bapak orang, indung bapak kandung, indung bapak mitoha, indung bapak ilmu, guru orang, muliakeun ta eta. Di mana orang ngamuliakeun indung bapak, lain ukur di dunia, tapi di akhirat bakal dimuliakeun ku Allah asup ka surga. Surga teh tetep dina hadis dijelaskeun tahta aqdamil ummahat, di bawah telapak kaki ibu kita, dina karidoan indung jeung bapak. Surga di telapak kaki ibu, itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Amin. Amin. 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia, siang dan malam
malam ibu menyusui, tiada merasa lelah dan letih. Apa sobat laguna? Kasih sayangnya, cinta kasihnya sepanjang masa. Kasih sayangnya, cinta kasihnya tak terbalas emas permata. Geus atuh tong cerik wae, kapan nyieun maneh teh hese, teu isuk teu beurang teu sore. Inung maneh digawe, biarlah kecewa, biarlah merana. Cinta Ustad heula keur kagokna hentakan pudar. Wow, walau seumur hidupku dalam kemandolan, sudah mabuk minuman ditambah mabuk judi. Esok kepegelinu aya nu nyawer ka dieu. Terima kasih Pak. Dia nomor satu pilihanku, dia nomor satu pujaanku. Gadis yang sepertinya yang ku mau, yang sedang-sedang saja, yang sedang-sedang saja. Kagarut jalan Sumedang, nu buru teu bisa hudang. Eueuh geni nu reuneuh digalai munding. Hitam manis dodol Garut, tambah tiri senyonyo asbak. Bukan lautan, hanya kolam susu. Manundutan bapak nyonyo asbes. Wis nyo asbes. Lain abang aya nu nyawer jet beber-betan gitu lagu. Semangat nyawer mah bosan. Murudul kamu aduh. Makasih Pak. Aduh terima gaji. Depot. Barusan Ustadz menjelaskan Aa Keno ya, jangan lupa di antara semua yang hadir semua mendoakan, jangan terlewat. Doa siapa? Doa indung Bapak. Maka diurang biasana sok aya adat, kebiasaan pot, tradisi memeh ayeuna nikah sok aya nu siraman heula nya. Memeh nikah sok aya sungkem, aya sawer aya. Tah cepot sok sawer tara pot. Saha? Sok sungkem tara cepot. Oh, sok sungkem abdi Pak Ustaz. Teh tradisi eusina mah tetep nasehat, minta doa restu kanu jadi indung jeung Bapak. Tak mamah apa tangtos ngadoakeun ka hidep, sadaya jamaah ngiring ngadoakeun. Cepot rek ngilu ngadoakeun moal. Saha? Yang Akeno. Bade Pak Ustaz Doakeun atuh. Wengi ayeuna mah doana urang khusus dipimpin ku Mang Cepot wios ngadoana dipimpin ku Mang Cepot. Insyaallah panginten di samping Pak Kiai guru urang ngadoakeun, Cepot ge bade mimpin ngadoakeun. Mohon siapa? Kedah diturutan ku sadayana nya, siap ngadoa barudak siap. Diturutan diaminan. Diturutan ku sadayana Pak Ustaz. Diturutan. Dipapagahan ku abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wabika Lain wabika wa asep. Cepot di ditu ada ngajorowok. Naon? Cepot teh di piwarang doa jang panganten. Ban bieu ge doa jang panganten ada di Pak Ustaz. Budake apal. Allahumma laka sumtu mah doa buka puasa. Buka puasa. Nyapan panganten oge juga mau buka puasa. Panganten rek buka puasa. Rek buka puasa, ting buka puasa, ting buka calana. Akeno buka puasa kumaha jelaskeun ieu. Oh, klarifikasi. Jadi buka puasa teh nyaeta buka puasa
tina nahan hawa nafsu. Oh, jadi maksana Mang Cepot pangna Allahumma lakasum tuh ieu akeno terek buka puasa tina nahan nafsu. Betul. Sabab kamari mah jeung ayeuna ieu can nepi kana akad nikah akeno jeung teh Ulpi kenging teu duduaan. Untuk kenging laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim can nepi kana akad nikah tong kaduduaan fa inna salisaha syaiton sabab lamun duduaan muda-mudi nu can nikah nu katiluna setan. Bacapeng-capeng panangan muda-mudi can nikah cek agama halal apa haram? Haram, tapi lamun geus nikah halal bahkan jadi ibadah. Tah memeh akan nikah mah tahan heula kitunya. Betul. Ainahan teh imsak teh. Tak enjing mah tos diakadan pek teh teuing da geus buka puasa. Geus menang buku nikah, menang simbe. Oh nanti keno dapat simbe. Simbe teh Surat izin mondok bersama. Asik. Jadi mondok bersama nanti mah diizinan. Kete menang STNK. Surat tanda nurunkeun kolor. Jadi kolor AA nanti boleh turun, beres lah. Dan juga engke menang BPKB bukti pemilikan kendaraan brewok. Disangka kendaraan. Pan aya roda 2 na dihandap. Akeno, tapi sebelum menikah mudah-mudi ayeuna can nikah ya. Hidup nu can nikah omat najan bogoh ningali awewe geulis tong wakaduduaan imsak tahan heula keur puasa. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Jangan pegang dulu, jangan cium dulu, karena baru saja kita berkenalan. Adik-adik semuanya. Ajo jing ala ala ajo jing, ajo jing ala ala ajo jing, ajo jing ala ala ajo jing, ajo jing ala ala ajo jing. Terus lamun bogoh kumaha? Lamun bogoh, apabila kau jatuh cinta datangi orang tuanya. Tapi kalau mau main-main silahkan cari yang lain. Bapak Syahru ala ala Bapak Syahru, Bapak Hajat Ibu Hajat nyawer deui. Bapak Yuyun Bapak Syahru gerak ka dieu, Ibu Yuyun anu geulis enggal ka dieu heula. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat? Ibu Hajat belum kesini. Ibu Hajat anu geulis, Akeno kadi Ibu akeno. Hajat anu sayang. Akeno naik dulu. Akeno ka dieu heula. Nah, Naik dua Akeno. ka dieu. Sini akeno Naik sini ke di sini. panggung. Nah, sok ke situ ke Cepot. Jangan. Akeno. Oh, dipanggilnya Aayana. Kela. Oh, ai Keno naon? Rerencangan nu manggil. Keno. Oh, Keno mah rencangan nu manggil. Di dieu mah dipanggilnya Yana. Yana. Kela kita Yana Orai Koneng di Sumedang teh alena. Lain beda deui eta mah. Eta mah tuh beda deui eta mah. Ayana ya. Ayana ieu mah Ayana, panganten. Yo siap. Ayana, ayana. Kela. Beung ka dieu Nah, panganten doakeun heula. eta ka diekeun heula maksudna bosan. Doakeun heula tong ka dieu. Meh jongjong. Bisi poho lain naon. Sok popohokeun ka duna teh. Ayana sok Ayana. Ayana, ayana, ayana. Hatur nuhun panganten anu ganteng. Pada belas ka dieu lah. Oyong Didoakeun heula. doakeun heula Mang Cepot teh sakapalidianna sakedik. Sok. Sakapalidian. Urang ngadoakeun heula Fauzannya. Sok mabong di dieu. Bung di dieu. Doakeun. Biasa nambut pananganana ayana. Dek naon nambut panangan? Dai nambut artos mah hese Fauzan.
Bener. Orang namut pandangan we heula nya. Oh dijampean ya. Ayana aduh tari rezeki leungeuna euy heula. Gumpur atau enjing rek ijab kabul. Aduh, nami teh saha nami? Namina Herdiana. Herdiana papanjanganana Yana. Panjangna Herdiana. Herdiana. Lebih ka subuh insyaallah eta mah nya. Herdiana. Herdiana ai bin Syaha Bin Sahru. bin Syahru Bapak Syahru ai wedal teh poe naon wedal Senen teh naon daunnya euy Daun. hah Nya daun. naon kembang Kembang. palingan sareungit kieu leungeunna euy Seungit naon? seungit kembang bosat nyaeta kembangna kembang pasir Bau tai. ayana bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan rumah tanggina sing sakinah mawaddah warahmah Amin. kagungan murang kalih anu saleh tur saleha sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala sampai ke til jannah ya ketil jannah jangan dulu ketil panganten ya nanti ya Antil jannah sampai ke surga ya. Bismillah ati putih caya herang nu herang sabdaning Allah. Anu dikidul sakidul meli roti bakar. Sate marangi. Aing ka kidul milu ka kidul. Aing kawetan milu kawetan. Lamun sia teh milu ka aing milu ka sia. Wah jampe ngurak keluar jang euy. Si Mai si mau sieun ku aing ge sieun ku mau Sing leres buat ngada kana. sing heuras nalika dibutuhkeun sing mantap 5 ronde wah Tepuk tangan buat pengantinnya dong. Ayana ya. Ayana makasih ya. alhamdulillah Aduh, eta cepot. Pot, woi. Pak Ustad gimana Ngadoakeun Ayana sing sakinah mawaddah warahmah bagus. Eta bahasan ceramah urang. Nye. Tapi pelebah ngadoakeun Ayana sing heuras wae. Ai cepot teh karunya kunaon kabayang teu Ayana mun heuras wae. kumaha Eta make sarung kumaha? Make calana kumaha? karunya nya lamun ngaliwat teh kieu we punten ai ka Majalengka kawan ka itu iya Aduh, makasih Ayana ya. no Nah, pot uy handainya. Janten Bapak Ibu, Mang Cepot barusan mengibaratkan Ayana ini ibarat orang sedang berpuasa. betul Hari puasa teh naon? Imsak menahan. Ayana teh bogoh. Istri teh saha engke teh pibojoan teh Ulfi ya. Duh bogoh ka teh Ulfi. Tapi Ayana nahan heula, ayeuna teh keur puasa. Da can meunang cek agama sakamar babarengan. Ta enjing matos akad nikah mangga teh teuing ibarat jalmi geus buka puasa. Ngan keur muda-mudi orang kali manggis kulon bisi aya nu duduaan anak-anak urang omat emutat neng ujang wayahna tahan heula ai geus akad nikah mapek teh teuing hidup teh ibarat jelema keur puasa. Lamun bogoh kumaha? Lamun bogoh istitoah geus mampu. Apabila kau jatuh cinta datangi orang tuanya, lihat Ayana sumping kasepuhna. Tapi kalau mau main-main silahkan cari yang lain. Lamun bogoh sumpingan sepuhna. Alhamdulillah dugi ka enjing waktosna direstuan ku orang tuana. Alhamdulillah. Cepot sendiri pernah nggak? Sini dikit. Cepot pernah nggak suka sama seseorang? Suka sama jenis Seseorang. seseorang ya, yang Cepot sukai pernah nggak? Oh pernah tuh posat normal saya juga Gelis dah wewena. wah gelisna oke BMW bahenol montok wow keren atau kijang panter kaki panjang bujurna muter Bogoh ka saha Cepot teh? abdi bogoh ka harita mah orang Bandung aya ngaranna teh Lilis Pak Ustad
Lilis. Lilis aya ngaranna teh. Masih jeung Lilis. Mun hanjakal putus abdi teh sareng Lilis. Ning putus. Gara-gara beda keyakinan putusna teh Pak Ustad. Oh beda agama Pak. Lain beda agama, beda keyakinan. Abdi yakin ka manehna, manehna teu yakin ka abdi. Lain beda keyakinan teu bogoh Lilisna. Ganti nu kadua abdi teh Pak Ustad. Saha nu kadua? Dewi. Aya Bi Dewi di dia Aya aya. Bi Dewi. Oh aya pepotongan abdi di dieu. Cepot bogoh ka Dewi. Bogoh ka Dewi abdi teh Pak Ustad. Masih Putus sareng Dewi oge abdi teh. beda keyakinan. Lain beda keyakinan gara-gara abdi henteu direstuan Pak Ustad. Cepot bogoh ka Dewi teu direstuan ku kolotna. Lain ku kolotna tapi ku salakina Pak Ustad. Dikebukan sa-RW abdi Pak Ustad. Pamajikan batur ulah tukang ah. Tapi ayeuna alhamdulillah ada yang baru saya teh Pak Ustad. Ada yang baru? Ada gantinya. Berbahagialah sekarang Pak Ustad. Mantap. Abdi gaduh ka bogo anyar moal eleh ku nuti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek eueuh nu balik teu sangka geuning sarwana dasar 11 12 dina foto geulis pisan aslina mah jarawatan loba editan. Oh nu ayeuna mah geulisna teh diedit. Diedit nu ayeuna mah dina HP nama geulis pisan. Dina HP siga Sri Depi ai panggih siga serigala. Eta teh geulis penipuan teh teh. Dina HP Aura Kasih ai panggih Aura Kasbon. Dah nih Mang Cepot ya. Lamun Cepot bogoh ka hiji awewe normal teh teh. Dina Quran dijelaskeun Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi diri manusia teh aya nafsu. Nafsu naon? Kahayang resep minan nisa lalaki bogoh ka awewe. Eta teh anugerah ti Allah, perhiasan. Jadi Mang Cepot lamun dina diri pamuda aya rasa resep kalawan jenis. Komo budak SMA geus mulai resep tak kalawan jenis tuh normal anak orang berarti alhamdulillah. Ngan lamun hidup geus rasa boga rasa bogoh kalawan jenis aya jalan nu dipikarido ku Allah naon nikah. Tapi aya jalan nu dilarang ku Allah diharamkeun naon zina. Allah ngahalalkeun nikah, Allah ngalarang ngaharamkeun zina. Kunaon zina diharamkeun? Sabab lamun pagawean zina dilakukan bisa ngaruksak karena keturunan manusia. Sementara agama turun di antara tujuan nana hifzun nasal keur ngajaga keturunan urang. Tak mudah-mudahan ku ayana ieu pernikahan turunan ti pas sahru kali ibunya ku ayana ayana nikah terjaga bersih keturunanana. Amin ya robbal alamin. Tamang Cepot. Doa kangge panganten panginten sares Allahumma lakasumtu najannya ieu panganten teh ibarat jelema rek buka puasa. Hiji doakeun panganten sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Nu kadua doakeun panganten sing qurrata ayun. Amin. Amin. Nu katilu doakeun panganten sing kenging munzalan mubarakan. Tilu poina Bu. Hiji ayana didoakeun ku sadayana mudah-mudahan rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Ayat Quran di surah Ar-Rum ayat 2 hiji. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kakawasaan Allah, Allah geus nyiptakeun keur anjeun pasangan tina jenis aranjeun supaya naon urang diciptakan berpasangan litaskunu ilaiha supaya ngarasa tenang. Supaya naon cenah Bu? Tenang. Ibu gaduh murang kalih istri diajak ulin we ku lalaki tenang moal. Tapi geus nikah orang tuana tenang.
Lain aya lalaki mah kitu geus bogoh tadi apelan we hayo. Nya. Kalau cinta sudah melekat tai kotok asa coklat pan. Hujan angin dordar gelap ya pan diteang wae Kang. Leres. Kalau belum bisa aku mendapatkan gadis manis yang menjadi rebutan, sungguh mati Aku jadi penasaran. Bujur sapi ku tukang kandang diletakkan. Memang pahit tapi legit. bukan ke situ bukan. Sampai mati pun akan ku perjuangkan. Biasanya kan muda-mudi geus bogo mah hayangna teh duduaan. Ibu punya anak perempuan, diajak ulin ku lalaki, tenang tak kolotna. Tapi geus nepi kana nikah, kolotna tenang. Alhamdulillah. Jadi yang namanya nikah disatukan antara laki-laki dan perempuan tujuannya supaya merasa tenang. Supaya naon cenah Bu? Merasa tenang. Bukan merasa senang, tapi tenang. Emang beda Ustaz senang jeung tenang? Beda. Naon bedana senang jeung tenang? Senang mah sehari tahun. Tapi lamun tenang bisa abadi salilana. Senang mah faktor ti luar, tapi tenang faktor ti jero diri urang. Contoh, aya panganten Bu senang keur hari hakna teh da dihibur ku dangdut, ku wayang golek, ku singa Depok. Di Udi dia singa Depok aya? Aya singanyaan ya aya bosar. Naon disebatna di dieu singa Depok? Burok Pak. Nu sok diangkat-angkat gitu nya. Ngan kade nitip parura ieu nya, lamun aya tukang singa Depok nu sok nanggung singa eta atawa burok, tong dititah nanggung pasaran. Bisi rarasaeun nanggung singa di kieu-kieu eta pasaran. Bisi mayitna ajol-ajolan eta bos. Si mayitna nyeri awak karunya ya bosar. Ayo Bapak dan Ibu, ada orang yang ketika menikah dia senang, hari hanya bahagia. Pengantin mana yang tidak bahagia? Pengantin mana yang tidak senang? Ningali Yana dari tadi senyum-senyum be. Pengantin baru senang buat. Aya teh pengantin nu sangsara teu aya. Aya bosar. Aya. Aya tetangga abdi penganten anyar eta mah malam pertama duanana para ringsan kabeh. Ai pingsan mah bakat capek teh Kang. Lain bakatku capek Ustaz. Naon? Pas malam pertama para ringsan penganten lelaki jeung penganten awewe. Geuning pingsan? Nyapan penganten awewe teh muka kolor celana lalaki. Dibuka kolorna teh aya celana jero, tulisan dina celana jero teh Pak Ustaz. Tulisanna naon? Berat bersih 2 kilogram. Uluh eta reuas jeung manehanana teh parawan ya Ustaz. Berat bersih 2 kilo. 2 kilo sing horeng celana jero lalaki teh urut karung tarigu. Dipakai celana. Dipakai Pas celana. tulisan eta dihareup ya. Dihareup. Pingsan awena. Pingsan awena kelepek we. Udang deui si awena teh telila teh. Ganti ayeuna nu lalakina panganten lalaki muka kolor awewe celana awewe. Buka celana awewe. Oh, dina celana awewe teh dibuka aya celana jero aya tulisan dina celana jerona Pak Ustaz. Tulisanna Kedalaman 2 meter. wow, kedalaman 2 meter. Oh, kelepek we pingsan Allahu Akbar. Lalakina pingsan. Pingsan. Sing horeng eta celana jero awewe urut sepanduk kolam renang. Kebayang atuh 2 meter nu mayanangan 2 cm itu dia. Ngajepot. Luhurna we hungkul. Pengantin senang, pengantin senyum. Senyum senang itu beda dengan tenang. Ai senang mah dihibur, senangnya. Aya nu ngabodor bisa senang, dapat pencapaian senang, dikasih hadiah senang. Tadi aya hiburan, iya orang bisa senyum kita teh senang Bu. Tapi belum tentu tenang. Dihibur kampung urang pan aya hiburan kangge panganten tehnya lamun siang aya dangdut aya organ wengina teh satacan pangaosan tadi mah pan Neng Deris kangge kendang kangge keyboardnya kampung kurma aya qosidah rebana Lain qosidah naon band kepret. band kepret nu mana Band kepret suarana teh ibu-ibu geuning nya anu ngajajar opak-opak gemblong-gemblong opak-opak gemblong-gemblong rangina ngabakak rangina ngabakak bakalkeun bahankeun Beres, Kang. bukan 5 dus bukan kan kayak gitu bukan ibu-ibu tuh ngajalajah atos hayam kampungan ibu-ibu ngajalajar kumaha Pak Ustaz ngahibur panganten senang panganten teh
laguna pengantin baru. pengantin baru. Kalau tadi kan permintaan Pak Mantri Wowo ya. Wowo. Apal Pak Mantri Wowo tuh? Bapak Mantri Wowo. Mm-mm. Apal besti Bapak Mantri Wowo mah Ustad. Besti di mana? Bapak Mantri Wowo. Heeh. Besti Bapak Mantri Wowo mah itu. Wowo teh pan teh aya artina Ustad. Artinya naon? WO itu teh. WO. Wena W-na. wani dina jalan anu bener. Asik. Ari O-na. Orangnya baik, ganteng dan bijaksana. Ari W-na deui. Wanitanya soleha. Asik. Ari O-na deui. Oh, belum nyawer ya Bapak bawa ke si Cepot. Aya wae. Alhamdulillah, selamat. Ayo. Nih, ada di belakang tadi Ada ngobrol Bapak sama kita. lagi persiapannya, lagi kokodok dulu nih bawa-bawanya. Nih, Bot. Ada lagu judulnya Pengantin Baru. Gimana teh Pak? Yang ngahibur pengantin, senang pengantin teh. Aduh senangnya pengantin baru. ala kenaho aho la 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 Kang meniriwe. Iya. Lagu qasidah mah kalem bawa anana. Eueuh ala genah. Yang eueuh joget. Oh, tong joget abdi bos. Bedakeun mana qasidah mana dangdut. Oh, mana qasidah mana qasifanya bos. Lamun qasidah Ya. santai. Santai. Lamun dangdut mah ajarak-ajarak kan da dangdut ngaranna ge. Sing beda tuh yang lagu gerong atuh. Gerong. Oh, tapi sok nyanyi lagu gerong bosan. Gerong deui hideng deui gerong deui gerong deui dapogo hayang di gerong wayang mana wayang buta pang sisina paling mana hoyong paling pang saena Bapak Wowo gerak Adi, aya. Bapak Wowo anu mana Bapak Wowo Pak Mantri. Wowo Bapak Mantri Bapak Wowo terima kasih Bapak Wowo atur nuhun Bapak Wowo Aduh. terima kasih Bapak saha ieu? Aduh. Bapak Wowo atur nuhun Bapak Wowo atur nuhun murudul ieu Bapak Mardi Bapak saha? Bapak Pardi. Bapak Mardi nuhun Bapak Pardi Bapak Wowo atur nuhun meser daging di Badawi dijual ka Singaparna judang jadi kasalaki hayangan si jalana wayang mana Bapak kuwu belum nyawer Bapak kuwu anu mana Bapak kuwu anu sayang Bapak Dede Wahidi anu mana Bapak Dede Wahidi Bapak kuwu anu sayang enggal sadia heula aya dua Bapak kuwu nuka hiji Bapak Dede Wahidi nuka dua Bapak kuwu Dede Butong wayang mana Pak Dede Butong anu sayang Pak Dede Butong anu ganteng Bapak Nene Butong enggal adieu aya listrik di masjid caang kamana-mana ayah istri jangkung alit anjak aljebrak sukun ayah itu saha anu kadieu Bapak Dede Butong anu mana Bapak Dede Butong ingel kadieu Bapak Lurah anu mana isaha ieu ieu saha anu oh sugan teh nyawer Kacai eta mah kacai. suka ge ka ieu Iya saha mana Ibu Rurah Anu tadi ngobrol. anu sayang Ibu Rurah anu sayang Ibu Rurah Punten, Bu Rurah. Ibu Rurah
salim heula. Matur nuhun. Parurah makasih. Parurah katur nuhun. Tuh, parurah na kokodok, parurah kokodok. Parurah anu mana? Parurah anu. Aduh, parurah dede nuhun ya. Parurah anu saya hatur nuhun. Salim dong. Heula. Salim cium-cium pipi. Parurah makasih, parurah. Gagah ge parurahnya aduh. Gagah. Aduh, masuk ke dalam organisasi Palurah Maya Pak Ustaz. Parurah dede organisasi naon? Perkujab. Perkujab? Perkumpulan Kumis Jabri Pak Ustaz. Aya sindiranana siga abdi dicium tadi ku Bapak Lurah teh Pak Ustaz. Sindirana naon? Ka Bandung ka Padalisan meuli mangu atah keneh Cakep. dicium kuno kumisan saminggu karasa keneh. Parurah makasih. Nuhun. Cepet ulah manggilan gitu ah. Naon ulah manggilan. Parurah mana? Pak Mantri Wowo mana? Ulah. Nah, ulah Kalau manggilan. cepet manggilan kayak gitu ustadznya izin atuh. Iya Ustadz mah izin. Kalau cepet mah butuh ini mah bos ya. Kayak heula ieu pandek ceramah heula. Cara mah heula bos ya. Lain kudu dilagukeun gerong maksud ustad ieu qosidah tong dijogedan. Oh dong di jogedan. Qosidah mah kan tertib atuh. Kumaha teh bos ya. Lagunya pengantin baru. Pengantin baru. Ini sedang menghibur pengantin, bunga, bahagia, senang. Betul. Aduh senangnya pengantin baru. Jawab ku cepot di dia. Oh abdi ngajawab ieu. Ayana Teh Ulfi. Sok. Ayana teh Ulfi. Nah gitu. Iya. Aduh senangnya pengantin baru. Ayana teh Ulfi. Duduk bersanding bersendagura. Ayana teh Ulfi. Aduh senangnya pengantin bari. Ayana teh Ulfi. Kalau baru ayana Teh Ulfi. Kalau pengantin bari bukan ayana Teh Ulfi. Saha tuh? Kalau bari berarti Pasahru Buyuyun. Oh. Pasahru Buyuyun. Gitu. Naon itu teh meh nyawer deui ka dieu naon jadi maksudna? Bukan. Keur ngabedakeun mana nu baru, mana nu bari. Oh, mana yang Ai baru mah baru ngah, ai bari mah baringung. siap. Oke, bos gaskeun. Aduh senangnya pengantin baru. Baru Asyura. Wah, itu bos. Asaheuy teh Syahru Asyura ieu teh. Ayana Teh Ulfi. Duh, ieu di wong ngaran di dina. Ayana teh Ulfi. Lamun baru. Lamun baru. Lamun bari Pasahru Buyuyun. Oh, dek baru heula bari heula. Kumaha ustad we? Oh, kumaha ustad? Siap baik. Oke. Aduh senangnya pengantin baru. Ayana teh Ulfi. Duduk bersanding bersendagura. Ayana teh Ulfi. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Aduh senangnya menjadi pengantin baru. Aduh senangnya pengantin bari. Pasahru. Duduk bersanding bersendagura, bagaikan raja dan permaisuri. Murudul. Alhamdulillah. Aduh rasa Maruragan. Maruragan. Hah? itulah kehandap. Pak Hajat terima kasih nih Pak Hajat kesini lagi. Cium dulu. Alhamdulillah. Makasih alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Hajat 3 kali kesini nih. 3 kali nih. Aduh, Parurah 3 kali nih Parurah. Alhamdulillah. Aduh. Eta lagu teh ngagambarkeun pengantin baru. Aduh senangnya pengantin baru. Judulnya kan Aduh senang
Adus. Berarti sok adus wae nya Pak Ustad ai pengantin mah. Lain aduh senang, aduh senang. Oh, adus. Artinya apa? Pengantin teh keur senang. Tapi tadi cek Ustad senang beda jeung Nah, tenang. Sementara rumah tangga ngahiji hidup jeung istri ke yana dengan teh Ulfi tujuanana supaya naon? Supaya tenang. Sabab cantang tu jelema senang manggih katenang. Sabab tenang mah sumberna lain ti luar, tapi pilihan tina hate urang. terus. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang beriman. Ayana upami rumah tangga hoyong tenang, lain ukur senang. Ternyata ketenangan teku Allah diturunkan di hati. Diturunkan di mana cenah Bu? Hati. Lain di harta. Aya jalmi beunghar Pak. Rumah bertingkat, uang berlipat, mobil mewah mengkilat, sawah kebon marabat, empang sing karo cepat, lobana lauk sepat. Wah, pamajikana gaya kerudung Zoya mau kena gelombang cinta. Gelang segede pelak beca. Wow. Imah lega, panto hareup dikali manggis, panto dapur di awi gebang. Wush. Panjang kata imah buat. Bar. Lega. Lega imahna. Lain kabayang we imah lega siga kitu mah ka WC teh kudu naik ojek heula. Nah, ka WC naik ojek. Ngaburu shoot manten. Aya jalmi beunghar harta. Tapi aya teu jelema geus sagala aya, tapi nyokot keneh hak batur. Eta nu korupsi teh jelema beunghar Pak. Kurang kumaha beungharna, tapi kunaon masih keneh nyokot hak batur. Berarti can ngarasa cukup kuno aya. Can ngarasa tenang kuno aya. Tah jelema tenang mah rek aya, rek teu aya. Ah tenang we da di jero ayana. Lamun cepot ningali rekening 50 juta. Wow. Wah, senang. Eta senang da teh. Senang. Tapi jelema tenang mah rekening rek sabaraha wae asa bodo teuing. Da di jero tenang mah. Garas. Ti dieu da di jero tenang mah. Di dieu nya nomor rekening teh di jero hate nya bosnya. Ketenangan ti dia. Maka ayana rumus tenang, jaga hati. Naon cenah Bu? Jaga hati. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, mojang priangan, diraksukan kabayan, tambihan cahayana Bapak ono anu sayang, tambihan sawerana obos ono bos ikan, mojang priangan, diraksukan kabayan. Aya bos ono tambihan sawerana obos ikan, tambihan sawerana mojang priangan. Bos ono aya ka dieu. Aya obos ono obos ikan nu bager, obos ono nu sayang, obos ono anu ganteng. Ono da mah alhamdulillah. Cahayana Ah nyaan pot. dikalungin. Weh, hey. Aya kene. Satu lagi. Weh. Aduh, yuk ngapu ya. Ya cakap di Pono mana? makasih. Pono, makasih Pono. Iya Pono di dia hei. Mana bener? Wah kehalangan atuh. Alhamdulillah nuhun Pono. Dadah. Duh, terima kasih Bapak Ono. Diplastikan kieu pot aduh Bos alhamdulillah. ikan. Bos ikan. Mohon bos ikan, Bosan. Ada ngapa Bosan di abdi Bosan? Asa diberagad gini. Asa dililit orai abdi Bosan. Orai artos gim aja. Aduh. Doain dulu dong buat yang sudah kesini pot. Ada doanya nggak? Ada doanya buat yang nyawer khusus Bosan. Gimana doanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biiznillah. Bismillah. Biqudratillah. Qudratillah.
bi'aunillah bi'aunillah birahmatillah tambahilah sabaraha we atulah buru-buru atulah ibu lalas bos sebelah gerak dieu lah aya bos sebelah aya hiji deui bos sebelah kadi ibu lalas nu mana bos sebelah nu sayang ibu lalas nu mana mojang priangan ibu lalas yang mana anu mana bulalas bos sebelah nu mana enggal ka dieu ibu lalas angkat ngagandean ibu lalas ka dieu ibu jangan dilambang mojang priangan bulalas ka dieu pot diraksukan kabaya dan dosa sederhana mojang tah pot aya tah bulalas tah ya sareng saha Ibu Siti aya Ibu Siti aya Bu Siti aya no Ibu Siti hiji deui Ibu Siti kesini anu mana Bu Siti Ibu Siti anu gelis enggal ka dieu aduh Ibu Siti Teh Siti ya kesana diwakilan tiris bos kena cepot aduh astagfirullahaladzim ya Allah ieu masyarakat Kuningan di dieu sok ningali wayang ngaranna wayang cicingna di luhur jagat di dieu benul ti iraha aya wayang kokorondangan ka dieu ye ngerakeun we usad ieu mah aing bener-bener deui beja andalang tong gitu kagila-gila ke dieu teh ngerakeun ulah sakitu ngerakeun wae ustad ieu teh lamun karep deui pokona mah diteke naon Bu Siti heuh ki ka dieu Bu Siti bakal mesase aya Bu Siti diwakilan pan dia alhamdulillah teraskeun Bu lanjut sampai mana tadi sampai Bu Siti tadi teh hoyong tenang pot sakinah teh ya ternyata tetebih ketenangan teh di jero urang naon wae kajadian anu nimpa diri urang eta tos takdir ti Allah ya Allah hade goreng cek urang tapi naon bae nu karandapan ku urang sing yakin eta geus meunang mangmilihkeun ku Allah asa antakrohu syai'an fahuwa khairul lakum bisa jadi urang teh teresep kana hiji perkara tapi cek Allah eta teh perkara teh hade keur urang maka naon bae nu karandapan ka urang di rumah tangga ayana kalau kondisi kita senang cepatlah bersyukur supaya tenang kalau kondisi kita susah cepatlah bersabar ku jalan sabar henteu putus asa komo teu amek-amekan ka dituna bakal tenang diri urang jadi tenang pilihanna aya di urang kondisi naon bae pan di rumah tangga dina hirup mah kondisi teh moal leupas di dua kondisi Bu kadang di atas kadang di bawah ibu sering di atas apa di bawah kumaha salsena eta mah Pak Ustad jeung kumaha salsena nya da cek abdi mah teu meunang ibu-ibu di luhur teh nah teu meunang ibu di luhur tidak boleh kalau ibu-ibu di atas itu namanya curang ngucur ka urang lain eta pot maksudnya di atas teh senang apapun keinginan kita ku Allah teh diogok kahayang teh dipermudah buru-buru syukur ngarah tenang hirup urang lamun teu syukur tadi teh ya sagala aya tapi kurang moal tenang anger hirup tapi sabalikna di mana hirup urang diuji ku sulit heureut pakeun pungsat bahan liuk eueuh ragap teu aya usaha koreh-koreh cok buru-buru tilawan ku sabar ngajadikeun diri urang tenang bahagia
sakinah teh. Matak aya nasihat ayana ti sepuh urang, ulah ngeluh keripuh sakali deui ibu, ulah ngeluh keripuh, ulah ngaraja keur bagja ripuh ujian randa ampihan. lain randa ampihan kok ripuh ujian bagja titipan. Maka lamun hayang tenang hate jaga kusyukur jeung sabar dina kahirupan. Aya rumus kamarima ayana nya ieu urang sharing we. Ieu rumus biasana dilagukeun ku budak na TikTok. Lamun budak hayang diajar wudu di sekolah aya tepuk wudu parurah. Betul. Tepuk wudu prok baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai di sikut kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa amin. Tepuk naon eta Bu? Tepuk wudu teh ngajarkeun budak supaya bisa wudu make lagu metodena. Tepuk wudu baca bismillah sambil cuci tangan. Tah wudu teh cuci tangan heula. Kumur basuh hidung basuh muka. Tangan sampai di sikut kepala dan telinga. Tak lupa cuci kaki lalu doa amin. Tepuk wudu. Tak kangge panganten ayana aya tepuk sakinah ayana kamari teh. Naon tepuk sakinah? Aya rumus supaya ngawujudkeun rumah tangga sakinah. Kieu rumusna. Kumaha? Tepuk sakinah. Berpasangan janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah. Berpasangan janji kokoh saling cinta saling hormat saling jaga saling ridho musyawarah untuk sakinah. Sakinah sanajana kaki ngeunah. Lain singkatan akang. Tumanina tumpak nini ngeunah. Sebenarnya bae. Cek saha nini ngeunah. Iya karena nini itu Sulaiman. Susulair tapi nyaman. Suka mana wae. Bisa dipasminakeun. Mas Jepot. Ini ayana ya, mungkin hafal anak-anak kita. Tepuk sakinah. Berpasangan. Hiji, lamun orang hayang sakinah, di samping tadi ngajaga hate, jaga hate tah. Sabab rumus tenang aya di hate. Dua, sing yakin orang jeung pasangan teh dua jenis nu berbeda. Disebutkan dina Quran mah azwaja. Ai azwaja teh berpasangan. Berpasangan teh beda. Contoh, Bu, araya lamun ustad make sepatu kiri dua nana berpasangan sanes. Ibu make sendal kanan dua nana berpasangan sanes. Disebut lagi paling pangpan. Disebut berpasangan teh lamun kiri jeung kanan bentukna sami beda. Ayana disebut berpasangan teh kusabab dua jenis nu berbeda. Hiji lalaki, hiji awewe, ti keluarga nu beda, ti latar belakang lembur nu beda, ti latar belakang pendidikan nu beda. Lamun hidup sadar berpasangan, sing sadar urang teh beda. Lamun geus sadar beda, tafahum kudu saling memahami kadituna. Sabab aya jalmi di rumah tangga hayang pamajikan teh kumaha manehna bae kudu sarua jeung salaki. Aya nu kitu aya. Aya. Ulah kitu kan. Bosat apal teh bedana lalaki jeung awewe teh naon bosat? Beda tuh. Aya lalaki mah rijal, awewe mah nisa bahasa Arab atau mar'ah. Lain abdi lalaki cepot lain rijal abdi mah bosat. Ngaran rijal. Ini mah bahasa Arab. Bedana lalaki jeung awewe ieu bosat. Awewe ieu lamun awewe heula nya bosat. Bedana naon kumaha? Ciri-cirina awewe. Cirina awewe. Lauk lele Pak Ustad eta sok matil naban sapeda ibu ngaranna pentil penyakit kulit bapak ngaranna kutil di awewe Pak Ustad
ngaranna jilbab. Kek jang. Jilbab. Iya teh bener tapi salah. Kero ya. Lauk lele akang. Eta sok mati. Naban sapeda. Ngaranna pentil. Penyakit kulit. Ngaranna kutil. Di awewe. Ngaranna jilbab. Tapi bener awewe mah jilbab. Jilbab. Ai lalaki kumaha ayana lalaki. Lalaki. Ngapos ronda Pak Ustad ngaranna kohkol. Etana polisi ibu ngaranna pistol. Adeuna kulit bapak ngaranna bentol. Dilalaki Pak Ustad ngaranna sarung. Kemana we ngalagu teh sih aku. Kagak. Nah ujungnya jadi teh sarua. Yaudah kumaha. Di pos ronda akang Ngaranna kohkol. di polisi Ngaranna pistol. adel kulit Ngaranna bentol. di lalaki. Ngaranna sarung. Nah jadi sarung aya kang. Pan sarung gajah duduk aya tulalean. Itu lale segala. Kadang-kadang juga sarung. Laki-laki dengan perempuan bu dua jenis yang berbeda. Maka AA kedah paham. Istri kita nanti teh Ulfi ya. Iya. Itu beda dengan kita. Tong maksakeun kudu sarua jeung urang. Wajar dua jenis berbeda dihijikeun. Aya beda pendapatna, musyawarah lah. Supaya tenang musyawarah. Jangan egois satu dengan yang lainnya. Mengalah di rumah tangga bukan berarti kalah. Boleh jadi mengalah nurunkan ego supaya mempertahankan rumah tangga. Nah jadi AA Yana kita sadar dua jenis nu beda. Ayana mah pi istrian teh orang mana itu teh? Masih kuningan keneh Kang? Cakat atau orang dia keneh. Tetangga. Tangtos lamun sasama orang kuningan komo caket kieu mah adat moal pati tebih. Bahasa sami. Ieu nu rada palaur lamun geus beda daerah, Pak. Beda adat. Entong-entong jeung luar Sunda lah. Orang Sunda jeung orang Sunda najan sarua bahasa Sunda pan Sunda Kuningan, Sunda Bandung jeung Sunda Bekasi sami beda Pak. Beda. Pina ngomong teh geus beda teh. Orang Bandung ngomong Sundana kumaha Kang? Bandung malah lemesnya logatna teh geuning lamun nyarios teh. Kumaha? Bade ka mana le? Sinang heula kulan bararade jagong. Bandung. Lamun orang Karawang Bekasi panas tarada hareuras biasa. Karawang Bekasi mah hareuras. Kumaha? Ya Bapak dalang ieu golek di mana yang aya golek buset teh golek eta. Nu jorek mah maneh. Buset itu. Eta Karawang Bekasi. Karawang. Lamun Majalengka Kuningan kumaha tah? Kuningan Majalengka mah sok diayun teh geuninnya. Bapak dalang teh ka mana? Dia. Sinang heula tuh ka dieu. Menikah gila-gila ke di. Udah beda teh. Jadi orang ngomong sesama Sunda dialek geus beda Pak. Lentong geus beda. Komo jeung orang Batak. Sim kuring ngadure rencangan Pak. Orang Batak eta ngomong teh pan siga nu sospol. Sosorongot papolotot. Tapi dah emang kebiasaan kitu. Lamun urang teu paham bisa pipaseaeun tah. Terus Pernah kenal jeung orang Batak? Aya tetangga abdi bosat geus lila cicing di Sunda orang Batak biasa ngomong Sundana teh aya keneh Batakna teh bosat. Kumaha? Eta budak modal merecet geura bieukeun bisa ujang. Buset teh modal eta budak. Merecet kuning. Geura ais geura panggu geus sia. Ngomongna teh kitu bosat. Ongko Sunda tapi Batakna aya keneh. Batakna aya keneh ditanya, ku abdi teh ditanya bosat. Ku abdi teh ditanya, "Abang, ai nama abang teh siapa?" Nama awa ini Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Humahururung. Aing ngaran indung saha Butet Humaregung. Indung Butet Humaregung. Mana Humarurung indung Humaregung cabe teh siga keluarga parana istiris gitu bos.
Eta teh marga Kang di batur mah. Kan beda. Orang Sunda yang orang Jawa bahasa geus beda, tapi harus saling memahami, Pak. Beda Sunda mah ku A, Jawa mah ku O, bedana seutik Jawa jeung Sunda mah Pak Ustad. Sunda A, Jawa O. Contoh, Di Sunda ngaran Jaka, di Jawana Joko. Sunda Jaka, Jawa Joko. Lamun di Sunda Wowo, di Sunda di Jawa Wowo, di Sundana Wawa eta teh. Sunda Wawa, Jawa Wawa. Lamun di Sunda Yana, di Jawana Yono. Di Yana orang Sunda Sunda. Calik, di Jawana Colok. Di Sundana Baal, di Jawana Bol. Mun dihijikeun bahaya. Gaya kumaha. Lamun cek Sunda mangga calik baal di Jawa Monggo colok bolham. bibahayaeun Kang. Beda deui jeung Betawi eta teh con. Betawi Betawi mah ku E beda teh. ku E. Oh, kemana aja lo? Gue cari-cari kemana? Biasa, gue lagi makan. Makan sama apa lo? Makan sama ini, sama tumis kenteng. Tumis kentang tuh kudu kenteng. Dari Jakarta jam berapa lo? Jam berapa ya dia? Jam 4 separepet. 4 saparapat urana. Ya Mang Cepot, sekali deui Pak, diciptakan berpasangan dua jenis nu beda harus saling memahami, mengalah, turunkan ego, seia sekata di rumah tangga supaya tenang, musyawarah untuk sakinah. Dua jenis iya beda, tangtos nage dibesarkan di keluarga beda, adat istiadat nage beda. Tak iya aya wargi urang ieu ti Cikampek ya Pak Omo ya. Pak Omo, Pak Oma. Bapak Soma, bosan. Oh Pak Soma. Dulur abdi di nikah jeung Cikampek. orang dia Pak dia. Nya. Di Karawang nikah jeung orang dia. Oh, adat sami. beda Pak. Nya abdi orang Cikampek sami sareng Bapak Soma. Oh sami. Mohon sareng dulur ngan tacan nepangan hunggul Bapak Soma na ieu nya. Nepangan naon? Tacan ka dieu gitu maksudnya bosan. Biasanya masuk nepangan Bapak Soma teh ka dieu salaman jeung cepot gitu teh ngresakeun. Oh modus. Nya Bapak Soma teh tinggal di bagur pisan bosan. Lamun manggung di Kuningan di Majalengka teh sok aya wae Bapak Soma mah. Anu mah. Sok nyawer wae bosan. Wah Bapak Soma mah bos nyawer teh mah. Aslina. Oh di Karawang teh sok nyawer wae. Eta aja di Dita Palih Payun eta. Tinggal di kokodok wae itu Bapak Soma tuh. Nah Bapak Soma biasa. Tuh tinggali mana Bapak Soma nu sayang. Bapak Soma dulur kuring, sepuh kuring anu bager. Anu mana Bapak Soma? Di Cikampek aya ka dieu tuh kan. Aduh, Bapak Soma tur nuhun. Aduh, Bapak Soma anu sayang, Bapak Soma anu bager, Bapak Soma anu ganteng, ingat jawer heula, Bapak Soma anu sayang. Aduh, Bapak Soma anu bager, Bapak Soma sepuh abdi, Bapak Soma anu sayang, anu bager. Di Cikampek. Aduh, Bapak Soma dari Cikampek, atur nuhun Bapak Soma anu sayang, atur nuhun. Alhamdulillah. Wih sarangnya Pak Somanya. Ah, siap Pak Soma, aduh nuhun. Tapi ngiring ke mobil Pak Soma. Nuhun Pak Soma, nitip berkat di Bapak hajatnya kayaknya. Dapatkan karena mobil. Mau keheurinan gitu. Gitu. Pak Soma makasih. Hot, eta ngomong-ngomong geus meunang sabarang saweran eta. Syukur. Neng beresan neng. Soma teh aya dua itu Pak Ustad. Bapak Soma dari Cikampek sama Bapak Haji Soma gitu. Kenal Pak Haji Soma? Pak Haji Soma mah tuh besti eta mah Pak Ustad. Besti ti mana? Besti pan harita teh naik haji na dek barang sareng Bapak Haji Soma taroskeun teh percantan masuk ku Pak Ustad. Cepot ka hajina rek bareng jeung Haji Soma. Nya harita Geuning ieu teh jadi Haji Cepot. aya kasalahan harita teh Pak Ustad. Naon? Ari Bapak Haji Soma membeli tiket ke Arab, ari abdi kalah meuli tiket Persib. Atuh moal berangkat atuh ah. Pak Haji Soma mah toap ngulilingan Ka'bah, abdi ngulilingan stadion. Pak Haji Soma jadi haji mabrur, abdi bobotoh mabur.
Teruskeun apa tah? Kan sia dia teh ngalakuan neng tah. Neng gelis betang heula. Bapak Ibu nu dimuliakan ku Allah. Teruskeun ieu teh. Boleh lanjut. Lanjut. Jadi untuk menjadikan rumah tangga kita tenang seueur jalana. Tadi di antawisna jaga hate, kersa musyawarah, mengalah, menurunkan ego, saling memahami, itu jalan menuju ketenangan di rumah tangga. Di samping rumah tangga hidup sakinah mawadah warahmah, ayana nu kadua, mudah-mudahan sing jadi rumah tangga anu masing-masing anggotana qurrata ayun keur pasanganana. Pan aya doana, sok sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbana hablana hablana min azwajina min azwajina wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. qurrata a'yun. Nah eta teh rumah tangga urang cita-cita nah hayang boga pasangan, boga anak keturunan anu qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkeun kangge abdi suami, istri, anak anu qurrata a'yun. Ari qurrata a'yun teh di mana ditingali pikabungaheun membanggakan. Boga budak ditingali bangga jadi kolot. Pan sok aya budak teh nu bandel. Indung ka majelis taklim, anak ka majelis taklazim, aya nu kitu nya. Bapak deukeut jeung Ustad Al-Mukarrom, anak kalah deukeut jeung Al-Mugarrom. Indung bapak di luhur sajadah, anak kalah deukeut jeung haram jadah. Indung bapak daek salat, anak kalah judi selot. Nepi ka indungna curhat, Ustad kunaon budak bet salah gaul. Nyameureun bapana salah geol. Coba urusan bapak salah geol. Eta bulak salah didikan atau salah lingkungan. Budak qurrata ayun teh budak anu soleh pikabungaheun indung bapakna. Suami nu jadi qurrata ayun, suami nu soleh, istri nu qurrata ayun, istri nu solehah. Maka doakeunnya Neng Ulfi engke istrina aayana sing solehah. Amin. Amin. Oke ayana semoga engkau jadi suami yang soleh. Amin. Nanti kalau sudah mengatakan saya terima nikahnya, ayana sudah punya rumah tangga sendiri, status pun berubah. Status nu tadina lajang jadi suami, kewajiban bertambah. Naon kewajibanana? Di antarana hiji nafkahi istri sesuai kadar kemampuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Di antara kewajiban menjadi suami, anfaqu, memberikan nafkah. Nafkah lahir, nafkah batin. Maka doakan ayana dina karir, dina kerjana sing langkung meningkat karirna. Dipermudah milari rizki. Nah amin. Ya cepot ya salaku lalaki tanggung jawab dah. Ya. Mun ke boga istri. Kun Ya. bisa usaha. Oh harus wajib eta mah. Ayeuna usaha naon ngeureuy? Ayeuna ngeureuy teh ieu we jual beli abdi mah ayeuna teh Bosdat. Ayeuna cepot usaha selain di panggung, Ya, hiburan, jual beli Pak, dagang. bukan dagang tapi jual beli, jual TV meuli beas. Karena jual beli mah siga bos kebabnya bosnya. Nya bos kebab 77 sareng bos kebab bintang. Eta mah jual beli Oh kan. aya bos kebab aya. Aya bos kebab. Oh iya. Aya. Eta jual beli. Nya Bagus eta tah. ngomongan harita mah jualan asongan pernah abdi Bosdat. Oh cepot pernah jualan asongan? Pernah Di mana? di bus Prima Jasa gini Bosdat. Masih ayeuna? Eureun ayeuna mah da diusir abdi teh trauma konektur bus padahal jualan halal abdi teh tapi aneh diusir Bosdat. Cepot jualan di jero bus Prima Jasa halal diusir. Diusir Emang jualan naon? jualan taraje. Carekan. Aya akang di jero bus jualan taraje kumaha ngasupkeunana. Si awina teh ngarogokan kana sirah konektur Bosdat. Ayana nanti usaha apa saja yang penting halalam taiban, yang halal yang baik. Mau dagang boleh, jadi karyawan silahkan, jadi petani mangga, nganitip dina usaha jangan pernah putus asa. Tugas kita ikhtiar, urusan rizki biar Allah yang bagi. Urusan rizki biar Allah yang bagi. Tugas kita hanya berikhtiar saja, hanya berusaha saja. Ayeuna lamun orang teu kreatif dina usaha bisa eleh ku batur. Contoh Bu Araya, lamun orang jualan pisang goreng, pisang digoreng harga ukur 3.000, ku batur geus diganti jadi banana nugget, naik tah hargana 15.000 wat. Ayeuna orang jualan jagong di kulup hargana 3.000 paling mahal 5.000, ku batur geus diganti jadi popcorn. Wow.
hargana 30.000. Ayeuna orang jualan ayam goreng harga 7.000 10.000 ku batur geus di branding geus dirobah ayam goreng jadi fried chicken KFC hargana 50.000. Wah luar biasa Kreatif. siga abdi ge ayeuna Pak Ustad usaha ayam geprek ayeuna teh abdi. Oh ayam geprek. Ayam geprek ngan kahareupna mah dek diganti ngarah payu ngaranna Pak Ustad. Jadi naon? Jadi Smackdown Chicken. Ayam geprek jadi Smackdown Chicken. Jangan putus asa, terus usaha, ikhtiar. Allah yang bagi rizki. Kapungkur simkuring kantos memperhatikan hiji lagu Pak. Iya laguna qosidah judulnya tahun 2000. Iya lagu qosidah dicandakan kuna Sidaria, dibuat oleh kiai dari Jawa Tengah namanya Kiai Bukhari kalau tidak salah. Beliau membuat tahun 80, katanya nanti tahun 2000 ini pekerjaan tuh sulit. Bener dugi ka ayeuna katingali kenyataan kieu. Apal tepat laguna buat? Moal laguna. Nanti tahun 2000 kata Kiai Bukhari, penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela, sawah ditanami gedung dan gudang, hutan. Kira-kira. Namposat Karek datang ke apa lagu qosidah? Si Cepot tertib si Dewala datang ngacaukeun. Aduh, maksudna kumaha Pak Ustad? Bejaan pot lagu qosidah gitu. Lagu qosidah. Apa teh lagu qosidah bige dicari kanan ke Pak Ustad? Ai qosidah pan ulah joget. Qosidah itu kalau mau gerak, ente aya goyang gitu enggak ada. Eta aya Cukup kanan kiri. kanan kiri kumaha tah eta teh Pak Ustad? Kecerek neng. Cek contohan heula. Tinggali qosidah kieu, qosidah. Kumaha? Ibu-ibu kan lamun qosidah teh mau kecerek, mau genjring. Kalau gerak itu cukup kanan kiri tertib. Kanan kiri. Lihat ini. Dari Sawah ditanami gedung dan gudang kanan, hutan ditebang jadi pemukiman, langit suram udara panas akibat pencemaran. Lo we. Lain joget kanan kiri joget baik. Oh kanan kiri, eta tuh udah Pausat kenang nah jadi kabawakeun. Eta kendangna tong kitu kendangna. Oh kumaha kendangna Pak Ustad? Lamun laguna qosidah kendangna tertib santai. Santai. Rumus qosidah itu kalau kendang itu jadi nggak ada bompak-bompak enggak. Qosidah itu kalau pakai rumus cukup jim jeng te. Nah tidak ada papaling pang bompak-bompak. Tidak ada itu. Jim te. Oke. Jim te, jim te, jim. Nah gitu. Angger hoa we mah. Kanan kiri. Tong papaling pang pompa pompeng. Tidak boleh pompa pompeng papaling pang gitu ya. Jim te. Kanan kiri Kanan kiri. Ya. Kanan kiri. Ini lagu ayana nasihat buat kita. Di tahun 2000 ternyata mencari nafkah tantangannya besar. Sulit. Ya. Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Kanan kiri. Kanan astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sida wala masyakolana nepi ka gerbang. Lamun kanan kiri berarti ke kanan heula. Ardi oge ka kanan heula.
Kanan mah ka dieu atuh ka dieu ka kanan meh bareng. Ka dieu kanan mah di dieu Sekali Eta mah kiri. kanan mah di dieu bos ye di dieu bos Kanan mana ada wala? kanan mah di dieu Pak Ustad di dieu ya kanan Eta mah kiri. Kinca eta mah kinca. Oke. Coba temali ka dia. Oh, Ustad abi ka dieu. Coba ayeuna cepot ayeuna dites ke Ustad. Ya. Siap, rak. Lencang kanan, rak. Naon eta? Kanan. Tah di dieu tingali. Benar, Kang. Tingali. Nah jadi sarua sarua di dieu hampura ada wala. Hampura ada ngaran lagi jelema nya da wala hampura. Hampura. Amok teh diheulakeun. oh amplop diheulakeun si ieu mah Ya, cepot da wala. Lihat. Ini lagu tahun 2000 nasihat bagi kita. laras Kata Kiai Bukhari tahun 90 buat lagu ini, Bu. Nanti tahun 2000 penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit. Sawah ladang geus loba di jen pabrik. Mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin. Manusia geus loba diganti ku mesin. Contoh, Bu, kapungkur rek asup ka jalan tol aya petugasna teu Kang? Aya mayar ditarima ku petugas. Ayeuna teh petugasna teh geus teu araya. Digentosna ku naon? Ku mesin. Make kartu ngaranna etol. Kapungkur ayeuna Mang Cepot beda. Lamun hayang jual beli kudu boga toko, tokona di pinggir jalan, kudu aya nu jagana. Tapi ayeuna aya teh jalmi teu boga toko tapi jualanna laku. Di mana jualanana? Di ulen ya Ustad. Lain ulen di online. Lamun jalmi ayeuna teu ngiring kana perkembangan zaman dina pelebah pagawean rada ripuh henna teh Pot. Ngiring daula. mohon siap Pak Ustad. Jadi maksud simpuring ayana ayo terus bekerja, berikhtiarlah nanti dalam rumah tangga, tapi catat yang halalan wajiban. Tugas kita bekerja jemput rizki, urusan rizki biar Allah yang bagi. Tarimakeun sabara bae ke pembagian ti Gusti Allah. Ibu, urang salaku istri berapapun nanti rizki yang dibawa suami terima. Wardo bima qasamallah takun agnan nas, sing ridho karena pembagian rizki ti Allah. Urang bakal jadi jelema pangbeungharna. Jadi jelema beunghar dina konsep agama lain loba harta, tapi sabaraha wae harta rizkina daek narima kana kaayaan eta jelema beunghar. Makanya kalau suami berangkat kerja jajab ku ibu. Ibu kalau suami berangkat kerja sok dijajab tara ka paeunan bumi. Tara geus hidung sorangan Lain ke sidang sarangan. Antara suami ke depan rumah, yang ke sawah, yang ke kebun, yang dagang, yang ke pabrik, yang dinas, yang kemana keluar kota, antar ke depan rumah. Jajab suami rek milari nafkah, canak panangan, rek naon nyanak panangan suami, rek minta duit ka salaki rek minta duit. Cium doakeun, memeh dicium leungeun salaki. Bu Yuyun ya, ibu tingali heula leungeun salaki. Kumaha ceuk ibu? Pak Naon Dewi. Nah itu leungeun teh meuni keusrak coba loba sasanggaleun. Ningali leungeun salaki teh loba nu ruksak leungeunna, tapi didinya ibu sedih, Pak. Rusaknya tanganmu tandanya kau suami yang bertanggung jawab, mangkat isuk balik peuting ngabelaan keluarga. Puluhan tahun eta leungeun geus loba jasa. Aya suami Bu Haji tidak tidur di rumah, tidurnya di luar kota, tidurnya di luar negeri, kadang tidurnya di jalan. Kami kalau pulang dawai pulang ke rumah sampainya subuh di jalan. Aya suami anu ngagoler di luhureun truk, supir jeung kenek ngabelaan anak pamajikan. Aya salaki nu sare di pasar, tukang dagang ngabelaan anak pamajikan. Aya salaki nu sare di luhureun panggung, tukang dekor jeung tukang sound eta. Aya oge bini harita aya nu sare dina luhureun aspal Pak Ustad. Saha? Nu kelo. Bu, ada suami, ada nggak yang tidak pulang-pulang berbulan-bulan ngabelaan keluarga? Ada Bang Toyib tuh balik Bang kali. Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib,
pulang Bos kebab ada oh, bos kebab. sepucuk Katanya mau kesini oh, bos kebab. Kala. Kala. Sidah malah eueuh kahayang. Astagfirullahaladzim, nah cicing wae itu ngeuleung wae kunaon jang. Ngalamun wae ngeuleung mules itu kunaon teh. Itu na yang disawer ku Pak Haji Iding teh. Ayo ngiringan ngiringan Bang Toyi bisa Bang Toyi. Oh ngiringan abdi Pak Ustad. Contohan apa contohan? Miluan ke Pak Haji Iding ka dieu sareng bos kebab. Siap. Kumaha bete kumaha kieu. Abang Toyib, Abang Toyib, Abang Toyib. Nah, sok, dawa. Lumayan ya. Serak itu. Turun ada. Bang Toyib. Nah sih kan gering sih mah. Sekali contohan sekali deh. Dengikeun atuh, dengikeun contohna dengikeun. Bang Toyib, Bang Toyib, Bang Toyib. Siap. Bang Toyib. Siga kasurupan kita walau bosnya. Itu nah yang disawer ke Pak Haji Iding ide. Mus kokodok tuh Pak Haji Iding jeung Pak Haji Sutar tuh. Keur ngarobrol. Pak Haji Iding sareng Pak Haji Sutar. Ngobrol naon? Teh kudunan sabaraha ewang cenah. Jeung urunan segala. Bo, we handai suami berangkat kerja, candak pandangan ku ibu. Dek naon? Tingali deungeun. Ya Allah, ieu leungeun salaki. Nikeun serak tapak gawe. Ya Allah, Pak. Mudah-mudahan engkau jadi suami yang soleh. Engkau bertanggung jawab selama ini untuk anak dan istri. Mudah-mudahan ia pisurgaeun keur bapa. Amin. Cium ku ibu. Goodbye my honey cintaku. Siapa ya? Ibu, kalau suami udah dikecup tangan, Pak, orang tong langsung berangkat. Bapak selaku suami Malik, ayana Malik. Bapak Malik, pegang kepala istri kita. Dek naon? Ciluba. Lain ciluba. Kecup keningna doakeun. Ngan memeh dikecup eta tarang pamajikan tingali ku bapak. Mah, Naon Wardi? aya Pak Wardi? Aya eta mah Pak RT nek nyawer kalau disebut atuh. Nu sejen atuh nu sejen. Tong Pak Wardi, RT di dieu. Tong Pak Wardi atuh RT eta mah. Oh ganti atuh ganti. Pak, Naon Darsono. Astagfirullah. Sarua RT eta teh. tong eta ganti nu saja. Nu eueuh di dieu ngaranna atuh ah. Nu eueuh, bisa atuh nu eueuh atuh nya bosan. Naon oleh. Eueuh oleh mah. Ieu teh tarang apa kebon boled? Ningali tarang pamajikan teh geus beda ti waktu ngora. Waktu ngora awal menikah kening memulus berjalan pun berjatuhan. Nah ayeuna ieu mah tarang menir renjul siga kebon boled. Sireum geus siga nyarayang di dinya. Tapi eta mamah loba garisnya tarang teh meureun mamah teh capek ngurus rumah tangga. Capek ngurus barudak. Capek maturan bapak. Nyage emak teh lain wanita karir. Tapi peran emak luar biasa ngurus barudak di rumah. Mudah-mudahan eta tarang anu renjul sing jadi saksi. Keningmu tidak pernah lepas dari tempat sujud. Bapak kerja, nitip barudak sholatna, nitip bumi, nitip jaga kehormatan. Eta ciri istri nu soleha. Goodbye my honey cintaku. Naon? Bawa jengkol oleh. Suami di sawah, ibu amparkeun sajadah. Suami usaha, ibu usolli. Bantu doa suami dengan duha. Siap duha, siap? Insya Allah. Hoyong istiqomah duhana hoyong. Baca doana. Allahumma, mangga. Allahumma Tummana. tumana Wa biasana. biasana Wa kuduna. Amin. Asyawauhna ieu doa teh Pak Ustad. Jeung diturutan atuh dah. Tumana tumankeun wa biasana. Biasakan wa kuduna dasa kuduna. Suami di sawah, ibu amparkeun sajadah. Suami usaha, ibu usolli dalam hamparan sajadah ia berdoa.
untuk menjaga suaminya yang sedang bekerja. Dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah Bapak Haji Iding anu sayang diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya Bapak Haji Utar anu ganteng dina amparan sajadah Bapak RT Wardi anu sayang abdi sumujud pasrah Bapak RT Darsono munut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati obos kebab anu sayang taya deui bangun tangan Bapak Haji taya deui panglupatan Allah Pangeran Abdi Bapak Haji Utar Bapak Haji Utaran iya ayat sayang Bapak Haji Utar munut pangampura Gusti ya Allah Rabbul Izzati kantun Bapak Haji Iding anu sayang ya Pak Haji taya deui pamuntangan tah Pak Haji dewala canak dewala aya deui panglupatan Bapak Haji Iding mong Allah Pangeran Abdi Pangeran anu sajati diri nula mokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya obos kebab anu sayang kela belajar apa kela cepot kulan kita tadi tiap nyanyi manggil jelema manggil nami nya sawai tadi teh tadi teh aya bos kebab Pak Haji Sutar aya Bapak RT Wardi cacan eta mah cacan aya tadi teh Bapak RT Darsono sami cacan deui masalah kieu Ari Cepot teh orang Kalimang geus orang Bandung orang Bandung abdi mah Pak Ustad gening karnal hiji-hijina tokoh masyarakat di dia pan ieu berek satetanana abdi teh Pak Ustad tong dibejakeun rahasia eta mah rajin silaturahmi we gitu ka orang dia rajin silaturahmi masing jadi dulur orang tanya amin sing jadi dulur amin pan kieu Bu urang teh 1000 dulur masih keneh kurang hiji musuh loba teuing matak simkuring aya dulur orang dia mah pamantrinya ka beutingan kapoekan teh moalkeun da aya dulur pamantri Bapak Ibu ka Bandung sok mangga dihaturanan simkuring di daerah Cinunuk Cileunyi teu keung pot aya loba dulur mah cepot hayang loba dulur teu embung abdi mah Pak Ustad nah embung daripada loba dulur mending loba duit daripada loba dulur yang loba duit loba duit nah sabab geus loba duit mah kabeh ge ngakulur oh geus loba duit kabeh aku dulur sabab siga kamari abdi keur loba duit wah dulur teh ngaweaan ka abdi Pak Ustad kumaha ngebelan ka abdi manawi biar silaturahmi tidak terputus nginjem 100 aya akang atuh aya Pak Ustad biraanan 100 jeung dulur matak naon golosor masalah golosor hese malikeunna nanti ngagolosorkeun deui ka dina hese bos madet digolosorkeun iya Kang urang teh sing inget makhluk sosial nu butuh ku batur pahajat hajat tingali anu jantan panitia napan tatanggina wargina ngabantos leres teu urang pasti butuh ku batur hirup butuh batur lahir di bantuan batur maot ge diurus ku batur jelema beunghar sagala aya Bu anger kadang keur maot mah nu ngagali kubur teh tatanggana nu teu boga cepot ayeuna beunghar loba duit poho ka dulur teu apal ka tatangga kumaha lamun maot eueuh nu nguburkeun teu sieun eueuh nu nyolatkeun teu sieun
Tuh abdi mah teu sieun Pak Ustad. Barina oge cepot mah moal maot sabab tina kayu. Iya. Maot mah maot deui dawalnya diduruk ge. Ganti deui we cepot mah meuli deui. Tapi leres cepot teh sieun maot. Tuh. Sieunna cepot ngan hiji Kunaon? kurinyuh. Jeung ku Facebook sieun dijual. Tah Bapak Ibu, satacan sim kuring panginten neraskeun oge tang resek dah aya simpulan. Ieu vokalis salagu Dewi os teu. Hayong nyanyi cenah bosan. Aya ngahibur masyarakat Tadi cenah. ngaliwas wae ka abdi. Hoyong nyanyi cenah. Sok ieu vokalis geus teu kiat nawehan. Hoyong nyanyi cenah teu kiat. Yang nyanyi asep. Coba baiklah, marilah kita sambut vokalis kita yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Aya akang lepat akang. Tong make akhirat atuh. Di dunia Di hungkul. dunia hunggul. Tong make hungkul akang. Make naon make gehu, make naon. Mangga ning delis sor tadinya. Aduh, Bapak Ibu, orang salanganlah Bapak Ustaz Kapalihan Payun ya. Satu buah lagu roti buaya ada orang dia terang lagu roti buaya, Bu. Apa nak roti Jepang di Cing. delis. Kang Cepot, orang contohan heula yuk Kapalihan dia. Kumaha, Bapak Ibu, pamimisakeun abdi nyebat sakumaha deh. Coba minta nada nak. Minta nada. Roti buaya, Bapak sareng Ibu walar. Aha kitu nya. Oh, Cing, cobian ah. Yo, coba. Cobian. Nada. Roti buaya. Aha. Aduh, ini asal Sekali deh. sekali di atuh cing tarik Bapak Ibu. Roti buaya. Aha. Tah kitu aya kasanggakeun satu buah lagu Let's roti go. buaya. Nyerangan Mangga. Pak Ustad. Ayo. Let's go. Yo. Apa nganten teh ayana teh ya? Ayana. Ayana aya keneh ayana di mana ayana? Ayana aya. Aya. Oh siap. Aya Pak Sahruna aya. Pak Syahru, aya Pak Syahru. Telah lama ayana menunggu untuk jadi pengantin baru. Telah lama teh Uti menunggu untuk jadi pengantin baru. Sarangan Kang Cepot. Okay, let's go. Let's go. Mati si Maisuri Masih, duduk Boy. bersimpu, senyumnya cantik oh malu-malu. Aduh sang raja berpura-pura, nyatanya hati tak sabar juga. Sarangan Kang Cepot, orang aha-aha sasarangan yuk. Sasarangan sadayana. Roti buaya. Aha. Ya asana lulus. Iya, Cobi, sekali deh, Cobian sekali deh. palihan di arah raya atau ibu-ibu. Aya. Cobian roti buaya. Aha. Wow. Bapak hajat sobian yang Kela. Bapak hajat. Hayang Ieu teh terang ai suan Bapak tengah. hajat nu mana teh Bapak Acep hajat biru, aya acep biru, keneh. itu acep biru. Aduh acep biru teh ya. Cobian Bapak hayang nyongkeun widi ieu mah hayang turun heula hayang kenal sareng Bapak hajat Ibu hajat sadayana. Cobi aha. Cobian aha nanya. Bapak Ibu punten. Anu ieu. Aduh, Pak Hajat siap aha Pak Hajat. Aya nih. Kedah cing tarik, kedah cing ageng aha nanya Pak Hajatnya. Cobian. Roti buaya. Allah. Semangat 45. Asa ngagerem kieu ya Bapak Hajat teh. Aduh, ngatur nuhun. Bu Hajat. Cobian aha. Cobian ngatur nuhun. Bu Hajat siap aha-ahanya. Siap, Kedah agem Bu Hajat macing cobian. Roti buaya. Wow. Bener celebek. Benernya cocok, serasi. cocok. Bapak Hajat Ibu Hajat teh mah di arah rageng suantana cocok pisan. Ari panganten mana tos bobo. Tos istirahat atau yang Siap, nyebian siap, heula sahanya. Abah. Abah. Cobian cing cobian.
roti buaya. Merengnya abah. Basaha Abah taros meni tarik pisan abah meni jag-jag gua ringkas pisan abah mah nya. Aduh alhamdulillah abah hatur nuhun. Bari disaepkeun abah. Gusti meni resep keluarga besar hatur nuhun sadayana. Kala-kala hayangnya biar palihan dia. Taruh Pak Haji nu mananya? Abah bade aha-aha bah. Abah saha eta? Aha-aha kitu nya bah nya. Kala cing cabian. Roti buaya. Nu payun neng, nu di dia neng payun neng. Bener ya, perwakilan ti pali dia madep lah bapak hatur nuhun. Hoyong cabian ti pali payun. Cih, pali payun bapak lurah bapak kades wade. Cabian bapak lurah, aha nya. Cabian. Ada cing tarik bapak cing cabian. Roti buaya. Wais bener. Kalem atau Kalem. Kalem Pasti. agem teh bukan namanya. Bulet. Aduh, Bapak hatur nuhun pisan jazakallahu khairan kasiran. Hayangnya biar di hiji deui we ieu mah nyaan hiji deui. Palihan ieu Bapak Haji bade Pak Haji. Hayang capian hiji deui we ieu palihan dia capian. Roti buaya. Saya Ya, saya sadayana hatur nuhun sadayana keluarga besar lajang deui yeuh. Hatur nuhun. Let's go. Roti buaya, kue bolu, adat Betawi demen begitu. Roti buaya, kue bolu, adat Betawi demen begitu. Bapak Ibu boleh kita doakan untuk calon mempelai kita. Mudah-mudahan dilancarkan acaranya besok ya. Amin. Kita doakan dari hati yang paling dalam. Kita doakan bareng-bareng yuk. Kita doakan calon pengantin semoga sakinah mawadah warahmah. Amin. Kita doakan calon pengantin semoga sakinah mawadah warahmah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Atur nuhun sadayana, mudah-mudahan sadayana dipasihan kesehatan saterasna. Amin. Keluarga besar dilancarkan acarana. Baiklah pangya apangantena, mudah-mudahan disehatkan teras, digampilkan seluruh urusanana. Yeay, tepuk tangan buat Neng Delisa. Aduh alhamdulillah. Nuhun neng ah. Ya hawatos ya vokalisnya ada serak ya. Ya, Mudah-mudahan. syuting Mam Kadongdong ya bosnya. Kadong-dong kumaha ya cepot. Oh Kadongdong eta buah. Bok nama ieu teh sering teuing job. Iya sahabat ya ka dia Pak. Iya sareng saha anu kadi. Ti bos kebab. 77 77. dititipkeun. Aduh. Katitipan deui teh. Aya kebabnya. Nuhun Pak alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Aya dua kan bos kebabnya bosnya. Caca nitipkeun deui ke kadap deui panginten ya. Cepot. Sana nitipun eta artos di ka manakeun si kitu ku cepot. Di sodakohkeun. Dawala keur si dawala ka mana? Lah, Aduh keur di ieu ngopi heula. eta artos biar ditambihan deui ku bos kebab. Bade di ka manakeun eta artos? Sodakohkeun mun abdi mah Pak Ustad. Ka mana? Ka pembangunan masjid anu sok nyair di pinggir jalan. Alhamdulillah. Iya artos sawer nu ti payun, Bu. Insyaallah ku cepot pada disalurkeun ka pembangunan masjid nu sok nyair di pinggir jalan. Alhamdulillah. Lila. Bagus itu. Ngan ku sabab balik dawai peuting wae, lamun peuting mah eueuh nu nyair di sisi jalana. Jadi kabawa heula ka imah. Atuh teu jadi eta. Oh heueuh. Dawala nu dawala ka manakeun ke Abdi mah- saweran. Saweran mah leres aya abdi mah Pak Ustad di kopiah kieu mah kaya tim piatu abdi mah Pak Ustad. Wah bagus. Nu dawala insyaallah bade di ka yatim piatukeun bagus eta. Alhamdulillah ngan kabeneran pamajikan abdi yatim piatu. Eta mah rasiko. Kewajiban tama. Doakan ya ayana mudah-mudahan dalam mencari nafkahnya Allah lancarkan. Amin. In kuntum fuqara yughnihumullahu min fadli
kalau fakir dengan nikah Allah kayakan dengan karunia-Nya. Oke, selain teta panginten ayana doakeun sing jadi pamimpin anu tiasa tanggung jawab di rumah tanggana, nyandak i rumah tangga ti dunia nepi ka surgana Allah. Oke, wilujeng panginten payananya ayeuna aana bade ngabangun rumah tangga tangtosna doa nu langkung caket kana ijabah, doa ibu ramana nyalira simkuring masyarakat hoyong ngiring ngadoakeun sasadayana. Di ujung ieu pangaosan ieu urang sasarengan ngadoa mudah-mudahan sing panjang umur berkah sehat lahir batinna. Ya Allah ya Rabbal Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun sakitun kapi hatur di grup dawai ditutup ku Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah saudara, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan sing barokah. dadah